Tah, mun ieu wani gope juga nanya. Teu wani men, 200 mah men. Ngaromong naon ngehargakeun aing emangna aing teh barang. Nah, da alus kene wani gope. 200 ya masih jadul atuh men. Anjir. Era Gope lah. Aing rugi atuh. Terserah. Naon eta? Bisnis ribut. Ribut. Ayo, Ayo buka seberapa? 200. Mak, naon? ieu mah katalatahan ku Mang Bule. Naon cenah? Mak teh ulah loba teuing diuk dinu taneuh di dieu mah. Nah naon kitu? Teu apa, Mak? Henteu. Ieu teh taneuh di urang teh paling subur, Mak, daerah urang mah. Nya alus aya dipake ke kebonan mah. Oh, ngan dipake diuk mah omat ulah lila teuing. Nah naon? Pan emat teh boga kacang. Terus? Kumaha lamun akaran ngaramak teh jero mama bisa cangok kata. Nah sia goblok. Kok import kita sebelum dasar sia. Cek. Naon? Ari itu di ditu asak gedang saha? Naon kitu? Ayang. Halah we atuh nu kolot mah. Balik yo. Heeh, cuk. Benar. Bener. Non cek. Cek. Jeung tong sok nyelakakeun batur. Nya naon kitu? Ayo tonyok mun boga tangkal gedang. Heuh pancik aing ge ala nu kolot mah. Nya nu batur mah montong atuh. Yang aing gedang ece. Ti, Euy, ha kebeneran aya di lemur. aya naon? Ai penting ieu sase teh mana? Nyalse Cing bener. aslina. Ari salaki aya. Eueuh keur gawe salaki mah. Anjing tepat pisan waktu we. Aya naon kitu? Heueuh, wayahna we euy selangan lah pamajikan aing penting ieu mah keur men. Sia anjing pupuh we aing teh lonte goblok. Bejakeun sia ka salaki. Ulah. Gagabu. Gagal naon ari aya? Hayam nu menang meuli kamari teh ongkos cari tanah hayam 4 telur nya. Nya kumaha kitu? Eueuh nu ngeunah hiji acan sia. Oh, meureun jigana mah gara-gara abi. Naon? Ha, abi teh ngalungkeun PLKB ka kanan hayam jigana mah dipacokan meureun di hakanan ka hayam. Atuh rugi bandar Bu, bangkrut. Hei, malah mun di dieu keur naon batur neangan. Atuh ya, abi teh capek ya, geus beberes di bumi, geus nyeusehan, geus nyetrika, yang istirahat abi teh. Ripuh, Nyaripu atuh. bayar diberi solusi atuh kitu mah. Naon solusina? Aya erek miliaran deui istri muda. Jadi ibu anu mantuan geus gegerong teh, mau ripuh teuing sorangan ya. Oh, menang. Panik kitu mah. Abi oge gadi solusi ya, kanggo ayah. Naon solusina? Ameh ayah mau capek teh ngala icis nya ameh aya nu ngabantuan tah abi gerek milarian deui karoge jadi aya nu ngabantuan Itu teripu aya mah sanggup sorangan ge. aslina. Asli sanggup. Ya. Kebiayaan dua geus siap. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah Istri muda. ngomong naon sia? Nyanyi. Nyanyi siapa hayang ka awewe wae. Neng. Ah. Nyaan bade nolak wae ka teh. Abi mah hayang kanu gagah, beunghar, bertato. Terus Ari boga naon? mata apa gitu? Tapal naon? Pan lagi tatuung ku. Mana? Ieu nyumput na cungcurungan. Eta mah lain tato atuh. Naon? Tapak bisul. Dari. Aduh, sombong amat sih emak. Sombong kumaha ieu maneh, Jang? Iya boga budak awewe geulis teu beja-beja ka ieu. Nah, meni kudu bebeja ka maneh kitu. Apaan apa sorangan ieu teh atuh lengoh, Mak? Yeuh, Jang, loba anu kararasep daratang ka imah ge hayang ngalamar si Nyai. Mak mah mal dibikeun kacareh. Careh bulan. Tuh, sieun anak aing oge kumaneh. Sieun mana? Sieun tuh. Mak, urang balik heula nya. Rek naon?
erek ngarit mak. Emang mana boga domba gitu? Henteu. Nak keur naon atuh? Heuh atuh mak kukumpul jukut-jukut nah heulakeun we domba nama paneuri. Wah edan goblok budak teh. Lieur nya. Kedengnya. Urang balik ke tuh mah. Reka mana deui maneh? Urang caodean poho sepion motor. Aduh, pen motor naon maneh? Nu nyawa patak. Anjing bagja si Omen beunghar aya nama boga opatak gitu. Encan motor macan meuli. Terus naon atuh? Opan cek tadi ge cek CR nungtut urang teh boga-boga sepion heula tuh. Goblok keanjangan teh mana Ningali awewe. Mang bule. Enungna urang budakna. Ah, si mah goblok. Ah, sok teh kumaha heureuyan. Naon siap pulang-pulang ke anak aing. Henteu mak, iya bogoh ka emak cenah, randa lain emak. Inti Majnun. Anjing diterima mang bule urang budakna. Ah. Yes, Naon ada sia diterima naon? Eta bieu cek inung dirinya ente Majnun. Eta teh atur nuhun nya. Oh bener. Lamun hayang nyaho mah inung aing ngomong ente Majnun teh teh dia garelo. Anjing, gelo. Goblok. Nih, kunaon maneh kalak jubas-jubis munyan manyun wae kitu teh. Keheul mah urang teh. Keheul kunaon? Heuh urang teh meuli pulsa nya mak. Lain di ladangan geura. Kalakah genit sih itu teh nu ngaladanganna teh mementa nomor. Saha nu ngaladanganan sok gebeja ka aing. Teuing mah da anyar jelemana teh jeba goreng patut. Wanian si goblok teh. Mak tuh ding aya jelemana teh mah tuh. Oh eta ku aing dicarekan jelema kitu mah. Hai sia Majnun. Majnun aing mah diki. Diki-diki we sia genit goblok ka alo aing. Genit naon ai urang? Nyaho alo aing teh deuk meuli pulsa kalka dipenta nomor ku sia. Ari aing rek ngasupkeun pulsa ka nu naon atuh? Hari deug. Tuh nya mak tinggal kalakah malik nyarekan cuk urang teh sebeleug jelemana teh. Si mah goblok oge lain. Mun teh meuli ka dieu teh atuh. Emang genit kitu mah.